ka mana? Ngarit karek menang 3 karung, kabehna 4 karung eta teh. Teangan ujung ka ditu tuh ka kebon. Ai si emak mah. Kahayang teh mantuan si Ucil teh lain hayang jajana we, hayang daharna karunya atuh ka masuha. Heg bantuan ngarit sakitu 4 karung ngaritna teh. Berang aredang, peuting tiris, eueuh mendingna aredang kieu ieu Assalamualaikum, Mak Uta keur naon di dieu? Waalaikumsalam. Ieu ngadaguan suha keur ngarit. Emang masuha ka mana? Cenah mah keur ngarit da si Ucil oge ka ditu tuh titah di teang ka si Ucil. Har, si Ucil atuh. Emang masuha boga domba ngarit? Nya henteu, eta mah di titah batur masuha mah. Emang sakumaha sabaraha karung ngaritna? 4 karung. Sakarungna sabaraha? Teu apal hargana mah. Aya kahayang mah nya masuha mah daekan kitu bener. Ai Mak Uta di dieu keur naon? Niis we. Harpan imah oge tiis atuh. Ai beda di imah jeung di kebon. Ieu mah pan kebon. Ajarkeun Mak Uta boga ieu, Boga naon? boga hayam di imah rek dijual mah. Teu boga hayam Har, di imah berarti si mah. Ucil ngabadu lah atuhnya ke urang teh. Aya ge di si Ucil hayam mah. Heeh. Emang si Ucil boga sabaraha nya hayamna nya? Nyatanya kena ka si Ucil da tuh di ditu si Ucil na tuh di kebon keur neangan masuha. Kamari teh nawarkeun hayam, cenah hayam jago 2, bikang hiji. Kurang teh geus nuna duit ka si Ucil teh 200.000. Hayam eueuh duit eueuh, teang kurang awas si Ucil. Ieu mah HP daun ya, HP daun. Keur obatnya. Keur obat. Anak-anak ngapain di sini? Berdua. Pulang yuk. Pulang sama Cecep di bangku yuk, pulang. Pulang. Ada ulang. Ayo. Pulang yuk, berdua. Berdua. Aduh, berat. Berat. Kemana si Ucil ya? Neng lihat nggak? Kemana si Ucil ya? Kemana ya? Bingung. Di mana si Ucilnya? Yuk, oh di sana. Iya. Tapi Neneng pulang dulu ya. Iya. Ayo. Maknya. Si mama yang jajan itu ya. Yang daha yang jajan, si mama kemana nya? Balik ya. Mana emang sebaku lewe. Kunaon deui maneh ceurik? Cuma eueuh. Har, apa sih mama keur ngarit dengan jukut maneh? Yang jajan itu. Yo. Bantuan hidung maneh ngalah jukut. Bisa jajan. Capek Oh, nu capek hirupna kabeh ge capek. Nu beunghar jeung nu miskin capek. Dasar si pangadulan. Hayang barang dahar gawe embung. Tengah rumah sakeun keur sangsara hirup pangadulan nih.